Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Fastaqim kama umirta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinamtos mungunggul tinuju ka Allah Pangeran Rabbun Ghafur anu salawasna maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu waktos disarengan ku rahmati Allah mangrupi hujan urang masih keneh dipaparinan kasumangetan jatah yuswa cekap umur tiasa ngariung mungkulung patepung mulawung pamprok jonghok patepang wajah di salah sawios masjid anu dimuliakeun ku Allah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging magpirah ti Allah Subhanahu wa taala. Simkuring pribadi asmana kulawargi ngaturkeun doa tahniah Idul Fitri 1440 genep Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah urang sadayana. Tinantos abdi sagulawargi ageng kalepatan seueur kaalpaan. Malih pipanteseun mapai ka unggal sepuh nu aya di Pasir Mulia. Komo da wargi hungkul di dieu mah malih harita ngariung sareng keluarga besar naon Pak hilap deui Aki Sudia teh langsung we wangsul teu kabujeng ka ami heula kitu Pak Imat hapunten anu kasuhun patali harita teh sanya nama abdi teh nuju kirang sehat aya nolak kumaha aya ngalengkah nunggu kapayade payep cita abdi teh sacacan kali teh terus nuang obat flu nya harita teh ai sopa